Sampurasun, Simkuring Sahril, finalis Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2022. Simkuring, mahasiswa di Paguron Luhur Universitas Garut. Salianti eta, Simkuring oge salaku panata acara. Janten panata acara teh salah sawios kalungguhan nuku Simkuring dipikareus. Simkuring Maharani Putri, finalis Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2022. Dina danget ayeuna Simkuring nuju ilu biung dina kagiatan kampus mengajar di SMP PGRI Garut. Garut, sabudeureun nu dilingkung ku gunung-gunung. Hawa nu ti istingtrim, lingkungan nu asri nu matak narik kana ati. Garut intan pangirutan. Salianti kaendahan alam nu matak tintrim ati, masyarakatna nu karasep jeung garilis. Garut ge miboga kadaharan khas daerah nu geus kasohor ka mana-mana nyaeta dorokdok. Mangrupa kerupuk kulit nu diolah tina kulit sapi. Soal rasa, tong dihariwangkeun deui. Dorokdok miboga cita rasa nu matak dedeieun kana ngopina. Salah sahiji dorokdok khas Kabupaten Garut nu tos kakoncara ka mana-mana nyaeta dorokdok Sinar Rahayu. Dorokdok ieu teh tempatna aya di Jalan Sudirman nomor 15 di tahun 2003. Dina cara ngolahna ngabutuhkeun waktos anu cukup lami jeung ngaliwatan sababaraha tahapan. Kahiji nu dilakukeun nyaeta nguret bagian jero kulit. Salajengna kulit dibersihan deui tina kulit nu teksturna rada kasar nu disebat jepret atanapi sasapan. Saatos eta, kulit sapi dicacag saluyu jeung bentuk nu dipikahayang. Sanggeus eta, kulit dikeuman deui make cai uyah salila sapoe sapeuting. Kulit sapi ieu dipoe deui nepi ka garing. Kulit sapi nu geus ngalewatan tahapan-tahapan ieu teh biasana bisa disimpen nepi ka 1 taun lilana. Teras aya nu namina tahapan atahan, nyaeta tahap kahiji panggorengan salila 8 jam. Lajeng panggorengan kadua salila 2 dugi ka 5 menit. Nu pamungkas nyaeta tahapan ngabungkus. Dorokdok dibungkus saluyu jeung kabutuhan. Simkuring siap tandang dina raraga Pasanggiring Mojang Jajaka Kabupaten Garut 2022.